apal sampean paduka maha ulun ditampi nuhun Indra atau tekan tunka Rama Uwa ditampi nuhun kasep Indra punten kapengkeran kuwa tesawi Yosua tesawi hampura we atuh salajeng da ieu teh pikir saeunaun urwa salira kersa nimalan bujeng hingga kapunut barganing tanaga emutan larapati kasanggakeun maha ulun ari kahiji nama kaula teh ngahaturkeun sewu nuhun laksa ketika bingahan ka anjeun duaan anu parantos nyaosan kana pangulemna kaula Kakang Panji. Nah adi dapun Kakang mapan bawahan salira semuhun eta jisim abdi mah anak buah di mana-mana ge anak buah kumadunungan ya kumaha bos atuh jisim abdi mah bawahan kuma atasan beres digengsir kunarapati dionang kuraja dicalukan kuratu semuhun salaku bawahan wajib hukumna kanggo denunan sagala rupi parentah rajana beres eta kelar mangga adi tansah diajeng-ajeng adi gerawak sabalaka ulah aya anu dinding clear genang siloka gerak pedar sacara basna adi timalan Kakang Panji leres atuh satuluyna kaula teh dina waktu sayeuna kumaha adi bade nyangakeun layang pangajen anu saluhur-luhurna khusus ka Kakang Panji Narada maksudna dina waktu sayeuna kaula bakal nyangakeun pangajen penghargaan ka salira Kakang Panji dulu itu Indra woloh eta tersangka geningan poe ieu uwa nampi penghargaan semuhun kelar paingan tadi isu-isu kekerenyedan dengan belah kenca ada sing horengnya sing horeng ke sakedap adi ieu teh penghargaan tina perkawis naon cobi kelar meni asa bingah sareng reuwas pun Kakang nampi penghargaan dinten ayeuna cobi ya eta dina mangsa salira Kakang Panji Narada leres sanaos salira sanes kulawarga besar para dewa nanging dugi kadanget ayeuna Kakang Panji anu sakieu parantos sepuhna anu parantos cetuk dawuh tapi pengabdianana luar biasa semuhun ngabdikeun diri ka sawarga sebaraga ka sawarga teh katinggalna dug hulu pet nyawa duning teh cawadeun atuh teu aya cawadeun malahan jadi anelan kanggo kaula Kakang Panji Narada pikeun ngurus ieu jagat raya Pramudita sawadina kaula salaku raja Triloka ngasihan penghargaan ka Kakang Panji Narada anu luar biasa dina mangsa ngabdikeun diri ka nagri sabaraga ka sawarga Manilaka aduh eta kelar adi nah ieu teh asa kalalangkungan ya kelar da ieu mah parantos ngajantenkeun konsekuensi pun Kakang salaku tugas ti salira malahan pun Kakang teh hiji kahormatan tiasa gawe bareng sareng para dewa semuhun eta ngabdikeun diri ka sawarga Maniloka ieu teh hiji kahormatan kabanggaan kareueus kaula asa kaangkat harkat darajat jisim abdi langkung terhormat anu tadina jisim abdi jalma biasa-biasa ayeuna kagolong para dewa sangat juata parlumanten bayarobaya eta kelar ieu teh hiji anugerah anu luar biasa ti salira leres upami ngeunaan pengabdian mapan eta mah kawajiban jisim abdi semuhun kelar
parantos tugas di SIM Abdi apanan dinten di SIM Abdi dijamin ku sawarga naonana fasilitas sagarupana dijamin ku sawarga malahan cek paribasana tiasa ngeureut neuneun teh ieu teh apanan ti salira Mohon. numawi akang sapanjang kaanggo sapanjang pun akang kapake ku sawarga moal bade ngijing sila bengkok sinembah Oh, leres kulan. moal satengah sapotong pun kakang adi sapanjang kaanggo mah mangga moal ingkah balilahan pun kakang Tugani. Kita sanaos nya maklum ari pagawean masih resikona leres kulan. sanaos pun kakang di dieu teh panseueuran ngaheureuy Ya kulan. seueur anu ngabuli pangpangna dewa-dewa anu ngarora Leres kulan. ngagaroda kapun kakang tapi dadalah di kumaha adi ieu mah parantos gajantenkeun kewajiban pun kakang da pun kakang mah nya teh mah upami teh mah tos teu kaange deui nyaeta di sawarga Maniloka moal bade milarian damel kanu lain Wah kulan. pun kakang mah mendingan di kampung we bade ngebon bade sila ipis we bade ngabalong upami teh mah tos teu kaanggo ku para dewa sanga juata parlu manten bayar robaya niis we di kampung ngangon meri paling oge Jadi kayak nungalanian ilok di kaiyang neta. sapanjang kaanggo mapun kakang timbalan kakang Panji kaula teh ngarasa bagja parena sugema nu mawi salira nyata dipasrahkeun layang pangajian aluh nuhun adi nuhun Mohon kulan. hatur sewu nuhun laksa ketika bingahan adi Leres. katampi upun kakang pangajian ti salira Oh, eta. timbalan laras salajengna kang perkawis naon teh adi Sopi kulan. Ari kaula tepan uning aku anjeun salaku raja Triloka ngarajaan tilu alam leres kaula teh dina danget kamari panginten salira kakang Panji uninga perkawis naon kawah Sandra di muka ngagolak kakang Panji leres kawah Sandra di muka ngagolak nimulkeun gempa di sawarga Maniloka malahan ingeung para widadari pating jararit para dewa pating karocehan Oh, uingeungna ieu kawah Candra di muka olares adi pun kakang oge harita teh nuju nonton Persib eta. rewas tapi da kaubaran da Persib kengeng 2-0 Oh, Ari Indra kenal aku gempa nuju aya we di Pasanggrahan ya belum hayam we. teu meuleum hayam henteu bisi keur meuleum hayam kitu Indra Biasana mah bakar-bakar. ieu teh aya tangara naon anakku kaula ditalungtik dina kaca trenggana teh Kang ieu teh aya anu patula sareng patalina sareng kajadiannya eta di Marjapada Yo, sabab kaula salaku raja Triloka ngarajaan tilu alam hiji alam maya pada alam sawarga leres leres. kadua alam madya pada alam kajinan tangtos katilu nyaeta alam marsa pada alam dunia taya teh kawah Candra di muka ngagolak teh kulantaran kajadian nyaeta anu tumiba di marca pada Dah. ngeunaan kajadian di marsa pada margi kiwari masyarakat marsa pada teh nuju harengheng ku dedengean pajejet ku dedeleuan leres loba kajadian bencana nu tumiba ka masyarakat dunya tingawitan bencana alam banjir bandang longsor
erosi gempa bumi tsunami jeung sajabana angin puting beliung anu tumiba ka masyarakat dunya can masyarakat dunya teu dilanda wabah panyakit kakang narada anu ieu panyakit teh kadang-kadang gering sore isuk paeh gering isuk sore paeh semuhun ngamarudah masyarakat dunya dugi ka tembus ka jagat suralaya margi naon upami salah sahiji alam robah ieu teh bakal ramat ka male kana tilu alam oge bakal robah dunya ingin gening kawasan dan nuka oge ngagola alam madya pada alam kajinan oge pun kitu deui kakang Panji leres daya teh kaula teh menang laporan ti kaca Trenggana kakang Panji leres cobi kumaha ulah jadi kejadian anu tumiba di alam dunia teh kitu kakang Panji jadi alam kiwari geus teu bersahabat deui jeung jelema da ieu mah panginten adi parantos guratan yang widi apan ruksakna alam dunia teh lintang ti kuleungeun-leungeunna manusia anu teu bertanggung jawab eta katerangan tiang widi ti nu merebeng alam rupina mah ieu mah resiko we banginten kanggo masyarakat dunia teu bisa kitu wae da meureun kaula teh kakang Panji salaku Raja Triloka anu ngabogaan kewajiban pikeun memener ieu jagat raya semoho leres da kaula teh menang laporan deui kakang Panji kenging laporan deui kumaha uninga bencana di alam dunia nimulkeun korban anu seueur leres sabaraha juta jelema anu korban kolayan bencana sakabeh alam dunia leres da ieu teh kakang Panji anu leuwih muringkak bulu punu keur kaula perkawis naon nyaeta ka dunya teh bakal aya 10 kali lipat malahan bakal nepi kana ratusan kali lipat bencana nu bakal datang ka Marsapada karah teh bakal aya bencana ratusan kali lipat anu tumiba ka Marsapada bener aduh Pijar menang menang Gusti Peteng Yatinira Wisma Wijar menang Gusti Peteng Yatinira Hatinira lirik kalimpudan mega budara aworlan mega putih wala salin sumabda Resin rada kepaining dewa petewana wangsul marganipun peteng penggali nyaur selabating kolbu ngecap selabating werdaya bari jeung kaget kaya anana cacakan bencana kiwari seueur anu korban pomo upami ratusan kali lipat bencana nu bakal datang Duduh teuing masyarakat dunia jadi itu bakal datang bencana ratusan kali lipat gedena di malam Allah kiamat nya eta kiamat ce Indra duduh teuing masyarakat dunia jigana hancur adi
cacak-cacak kana bencana oge alam anu tumiba ka Marcapada seueur anu korban kulantaran ieu kejadian komo ratusan kali lipat digana kiamat adi guru duduh teuing masyarakat dunya adi kedah kumaha atuh ngungkulanana adi jalan keluarna supaya eta bencana anu ratusan kali lipat teu datang kaula teh menekung Kahiyang Maha Agung mujabrata Kahiyang Maha Sukma mujasmedi Kahiyang Maha Widi menekung Kahiyang Maha Agung beras ngalangkungan kaca Trenggana Kakang Panji leres sing horeng ciciren kunaon kawah Candra di muka ngagola jadi ciciren teh sing horeng kawah Candra di muka teh menta wadal Kakang Panji karah teh kawah Candra di muka menta wadal leres dulu itu hartina kertolak bala Kakang Panji supaya bencana anu ratusan kali lipat datang ka Marcapada teh nyaeta kawah Candra di muka teh menta wadal Kakang Panji dulu itu palai di wadalan kunaon adiku sato sanes ku sato Kakang Panji ku mehideung sanes ku hulu muning sanes Kakang Panji kopi pahit ku hayam camani lain hayam tulak sanes mehideung sanes Kakang Panji kudo matanuk opat memang ayah adi tapi kakarang ngadenge kaula sanes ku sato tadi ge sangum kaula Kakang Panji kunaon ditumalanana teh ku jelema Kakang Panji ditumalanana teh ku jelema dulu itu bu saha jelemana adi anu kedah ditumalkeun teh adi mangga gerawakna balakaban kapun Kakang cobi sajalmina mahaulun naku si akeu gitu ngan kalaresan ieu teh jalmi teh hiji kabeneran kaula bingung na ge beak teh karep nah anu kudu jadi tuma teh jelema nu deukeut jeung urang dulu itu moal akang lain alhamdulillah atuh salamet Indra si ajoy gitu saha adi ari nu kudu jadi tuma teh nyaeta si Cepot Kakang Panji anak Kakang Semar Badranaya si Astra Jingga eta geuning laras dulu itu Indra tersangka geningan bahwa yahna Kakang Panji maksudna turun salira ka Marcapada penta ka Kakang Semar eta Astra Jingga pun Kakang kadah ka Marcapada nyungkeun Astra Jingga ka Kakang Semar leres paralun anu kasuhun hampura meninggali huka pamrih tadi sanes pun Kakang bade baha kana tinimalan salira erang ampun sarebu ampun upami pun Kakang nyata bade mayunan Kakang Semar Maadi leuwih hade jeung hareupan musuh jutaan jelema sangem mayunan Kakang Semar Badranaya pun Kakang itu adi
ieu teh adik guru punten pamanang pun kakang sanes bakal jadi solusi nanging kaituna bakal nimulkeun pasoalan anu anyar. Tangtos atuh. Bakal nuntun Raja Wisuna upami ceuk bahasa babasaan macana ieu teh musik-musik ulah mani ngahudangkeun macan turu. Beres. Ayeuna urang bade ngusik putrana Kakang Semar Badranaya nyata si Cepot. Apaan anu sakitu dipikanya bisa. Beres. Kolot mana adi anu tiasa mikeun anakna. Bayangkeun ku adi guru, ye naha sangem adi guru nying hareupan Kakang Semar. Cobi. Ya henteu tuning. Ieu mah Indra lamun Kakang Semar tadi sanggup di harapan Kakang Semar. Cobi. Boa tuh kami. Ya, sakitu sararowak teuning mun aya teh. Tong boro-boro Kakang Semar bendu di sawarga, emut keneh kapungkur Kakang Semar hitut di sawarga. Walah eta. Kakang Semar hitut di sawarga 2 minggu sawarga alem poe. Ya eta. Udah dari ongkek kabeh. Wah, laras kurang. Emut kapungkur Kakang Semar bersin. Batuk di sawarga bersin. Ya kawasan dari muka saat. Ya. Pot ki kot ka lancur gini. Buat kemang ala lancur. Beres. Ayeuna Kakang Semar bade benu bade kumaha nya hareupan Kakang Semar adi guru. Awur terus aya eta mah. Aur upami aki-aki eta parantos ka dieu. Kakang Panji kula galih ku Kakang Panji mening mana salamet dunia atau apa si Cepot. Indra kaula cik pamandang anjeun Cobi kapayun kula. bawi raos kaula mapangapunten ieu wa kumaha kula ditinggal wa Semara nanging tingali mah kapentingan jagat rayana. Laras. Tinggal maka kepentingan marsapada nah mening ansur sadunya atau hiji Cepot. Ya. Pikir Kakang Panji kumaha mening ansur sadunya atau mening eueuh si Cepot saura. Ya mun kitu teh mah mening eueuh si Cepot. Kahartos gitu mah. Ai kitu teh mah urusan wa Semar gawe nomor 2 nu penting cager heula ieu alam dunya. Oh bener adi ai kitu onaman mah mending keneh eueuh si Cepot saurang jeung tibatan korbannya eta masyarakat dunya. Laras. Laras adi mending keneh eueuh hiji jeung tibatan korban salarianya eta masyarakat dunya. Ya. Tak itu Kakang Panji kumaha upami Kakang Semar benu ka dieu cing emut di sawarga teh nu saha Nu anjeunna. nya nu salira lain nu saha ieu sawarga teh sabenerna mah kaula mah katitipan ku Kakang Semar. Urusan Kakang Semar kaula nu bakal tanggung jawab. Laras. Salira melaksanakeun parentah ti kaula Kakang Panji. Bebenyokeun Kitu ade nya sepeda listrik mah Semar. tah pikeun kitu anjeun wayah nagara turun ka dunya. Penta ka Kakang Semar asta jingga bawa asa warga urang godog dina kawasan di muka. Indra baha ulun wayahna baturan wa anjeun. Indra wayahna baturan wa baturan. Ya, laras. Baturan wa lain naon yang harapan wa Semar. Wah! Gegemeun jelema eta teh atuh kumaha. Upami Kakang Semar benu kaula tanggung jawab tenang kaula aya jawabanana. Oh salira aya wararanana aya tenang. Ai kitu naon teh naon adi. Upami kitu carana tah pikeun anjeun supaya enteng. Maksudna supaya enteng kaula rek nyebarkeun berita ka sakabeh raja di satatar madya desa. Maksudna rek nyebarkeun nyaeta seolah-olah
kaula rek nyen sayembara saha-saha nu bisa mawa si cepot ka dieu rek hirupna rek paehna bakal menang hadiah ti dewa nyata cicing di sawarga 7 poe 7 peuting. Waduh, ngabantosan akang kaula kang. Oh sae mangga. Pami kitu sarana kaula rek nyebarkeun amanat berita nyata kamar sapada. Sae. Langsung yang ngotipati jagat nata Raja Triloka nyebarkeun berita ngalangkungan impenan ka raja-raja di Satatar Madya Desa nyata kanggo saemara menangkeun Astajinga itu jaring carita. Kasadaya masyarakat dunia pangpangna para raja ieu kaula yang otipati jagat nata Raja Triloka war umajak kasadayana para raja pikeun mawa Astajinga atau si cepot rek hirup rek paeh kasawarga Maniloka. Di mana-mana anu bisa mawa Astajinga kasawarga Maniloka bakal menang hadiah di para dewa cicing di sawarga 7 poe 7 peuting. Sakit. Mangga Kakang Panji. Adi hatur nuhun upami kitu carana mah pun Kakang dina waktos ayeuna bakal lungsur ka dunya. Nyata pikeun nyanak Astajinga carana mah kumaha Kakang Panji we salira tangtos langkung paos. Sae mangga rampung dawuh tutas pangandika katigas kantun pinara. Beral Indra wa tuturkeun uwa kasep. Sae mangga mangga adi guru mudah-mudahan sapamunut ginuran sapaneja tina kanan urang pada berjuang Kakang Panji. Mangga adi mangga. Permiose tapi kanggo ngayakinkeun pun Kakang upami Kakang Semar ngamuk bari kumaha bagian kaula Kakang Semar. Oh sae mangga adi permios bra. Ayeuna mangga. Putra dalam Indra ge panginten bade miang nyata ngabantosan wa Ancin Rada. Indra bantuan wa maneh mangga. Mudah-mudahan sapa menurut kinuran sapa nejatina kanan mahaulun. Mudah-mudahan Indra pamit bra. Ampura Astajinga cepot Kakang Semar mentarido nakula nyata pikeun mawa eta budak rek digodogna kawasan di muka. Wewetin nilayang rana
lamun kaula make baju ieu ka alam dunya kantos ulah mata kriweuh jigana semohon Indra urang nyieun politik di jeung Iwa Indra bukan nilai yang menor wiwiti nilai yang rana wiwiti nilai yang rana Indra bari naon heula teh urang badami jeung Uwa ieu teh gawe teh jiga enteng tapi berat na baik tikar semohon mayunan Kakang Semar Timbalan mayunan Kakang Semar Indra leuwih tinggi harapan tsunami lain pantrak-pantrakeun marwa kana teu geumpeur ya eta ngan panggil paparentah yang ulun laras saya kedah kumahakeun urang yang politik jeung Uwa saya maleua gening hariring lain kuring tapi anu maka wening haluang lain urang tapi anu maka wenang tapi anu maka wenang ukur wawayangan baik ragataya pangawasa anak mungsok kasasarnya lampah nafsu mata kadukung badan anu syukur kahiyang agung wireh di dunia ngumbara dicukupan si diri gening kusari rasa nutungan anak pelawan Gusti Bapak Lurah Jejena Jenal Arifin Pak Haji Dedi Junaidi tungana pelawan Gusti yang kasopono kasopanjang Pak Haji Dedi Hakapetenda yang
sauyunaan ningkatkeun bangunna mama tiga we babarengan ulare aing Sekali deui momoha Tanung tika gening diri mah ngukut tika harapkan karya mandiri ayeuna mah luyuyeun zaman jiwana Satuhu atuh ulah ngaheureuyana baheutkeun bos Ramli anu bageun jadikeun bae Palura Purwakarta Mancobla Pangatin dina mobil Bapak Guru Tafrik dapuran tangkanjur naonana mun saestu ulah sok rayuan angguran bab jagana bae bab jagana sarang gayatina sarang gayatina lamunnya poe panjang eta lamun nyawa poe panjang kamelang jeung pangharapan Sarangan ku bos Harista Kuningan
Denira hingkang samya maneg satengahing marga maneg satengahing marga Denira kang samya sampun prapta Rasindradak kepayaning dewa geus ieu Batra Indra maneg di satengahing marga. Punirahangan dika. Ieu teh wa teh bade naon heula wa? Bade ngadama politik kumaha wa urang turun kamar sapada. Indra, wa ana dipikir-pikir ku wa ditalaah jeung ditapakuran Obi. lamun urang ayeuna init ke alam dunya make nyaeta baju kadewaan moal teu geunyleuh bakal jadi sabiwiri hiji gujrur salalemur ear sajag-jagat aya dewa turun ka dunya Kitu bakal nate kitu beres. bakal loba jelema anu nyamperkeun ka urang para dewa Semohon atuh. pang-pangna ibu-ibu lamun aya dewa turun ka dunya der kumaha ngajak selfie ka urang komo ibu-ibu maolo jeung nyiwitan sagarupa Dijieun konten segala nih. kaum emak-emak der ketena teh diabuskeun kana TikTok der bakal jadi FYP marukana di dunia teh usum nu kitu ayeuna Gete teh di-upload dina TikTok wa dipoto jeung emak-emak geuningan cenah dewa teh goreng patut Dia dewa teh kolot nih. maknya cenah dewa teh kolot jeung huisan Hashtag teh dewa jelek nih. marukana moal nyeri kana hate aya dewa kolot tina goreng patut tuh Indra Onaman budak ora nya leres wa kahiji kitu kaduana urang nyingkahan tina fitnah we Indra Hai, ulah. leres sabab naon karunya ayeuna mah da usumna di dunya teh keur usumna jelema-jelema teh keur mahabu urusan media sosial sagala rupa kejadian anu tumiba di mana wae keur kumaha wae dijieun status jelema ayeuna mah teu nyieun status sapoe kaligata Tanya atuh. kaligata jelema ayeuna mah sagala rupa disetatuskeun kabayang ku Indra jelema rek dahar jepret heula dipoto Wolok, yo itu. dar di-upload ka itu dahar itu teh tong boro-boro dahar kang ngising-ngising jadi status Maknya eta teh ya. maka jeung OTW ngahejeun dina statusna teh di jero teh teu cicing nyieun deui status kumaha uluh meni keras susah keluar marukana terujit jelema ayeuna mah sagala rupa dijieun status pasea jeung salaki dijieun status pamajikan beger dijieun status pasea jeung tatangga dijieun status tuh kitu wa Parukan. marukana kumaha ini masyarakat dunya keur mahabu urusan media sosial Oh, beres.
jeung digampang kasinggung gampang kapangaruhan jelema ayeuna mah teu kaop kasinggung alah kitu wae mere mah weh kasasama diupload dina media nyawa atuh teu disawis teh mah hakna laras ari hakna mah teu naon ari kuat onaman teu naon nah ya ari kahadean teh cek Rasulullah ditemong-temong lamun teu kuat anu digawayagah teh jadi ria ka ituna ari kuat onaman teu naon malahan jadi siar pikeun nemongkeun kahadean ka batur ngan ulah soteh jadi ria sabab cek katerangan ari amal-amalan teh kumaha niat inna mal amalu biniat sagala amal-amalan kumaha niat lamun nguploadna niatna hayang kapuji mah dijamin mubadir kitu wa bener teu jadi nilai ibadah teh leres indah mah moal kuat da uah mah pernah di dunia baheula kumaha teh kulan apaan uah mah sabenerna tadi disebutkeun di sawarga uah teh lain urang sawarga tapi uah teh urang dunya leres leres loba godaan di dunya mah rukan kulan sur godaan kumaha ya komo keur bulan puasa indra mah harita bulan puasa di sawarga kuat puguh we dawuh godaan aya cobaan indra puasana di dunia puasa di dunia cobaan di sawarga mah kuat eueuh godaan aya aman da kabeh ngilu puasa kabeh tapi di dunia lamun puasa alah ngomong gaul jeung tukang goong ngomong panggil jeung eta puasa jeung babaturan ai sahur mah milu sahur bareng isuk-isuk ke cai kopi teng 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 ngagibeg da keyakinan teh gogoda teh nampe atuh ya tapi kaula mah bakal kuat percaya dar we indra ngabuburit di dunia leres cobaan puasa di dunia tuluy ngabuburit batur ge loba nu ngabuburit keur panas mentrang-mentreng tingali aya nu dagang es goyobot ngagibeg tauhid yang skala pemuda aduh nya leres leheng kitu kumaha dar urang puasa kuat ku dahareun kuat ku ineumeun tapi kadang-kadang ngagibeg tetempoan nah wah di dunya mah indra turun tina imah teh asup ka kota teh Allah nu make rong salureun tuur teh warteg ge di rokan nih bulan puasa ngabuburit teh indra mata teh aduh ari teh di deuleu lebar ari di deuleu ngagibeg keyakinan da awewe ayeuna bae di dunya malah make bujal ditempokeun segala rupa leung lamun teu pinuh ku singkayol komo ABG malamun naik motor ditilu ABG naik motor ditilu make celana jin ti tukang teh tungirna teh kadeuleu jeung belang jeung naon jeung hurik marukana teh ngagibeg di dunya kitu wae nu mata kade di dunya mah loba gogoda di sawarga mengeuna indra rek ibadah teh jongjon da puguh godaan di dunya mah alah di sawarga mah widadari balalagu di dunya mah indra lamun boga pamajikan kadang-kadang teu milik gede teh boga pamajikan goreng adat lah lasut indra goreng adat kumaha wah
loba pamajikan nu goreng adat loba salaki anu diterlantarkeun ku pamajikanana diusir pon kitu deui awewe diusir ku lalakina loba romantika kahirupan di alam dunia loba pisan Indra mata berat sing di alam dunia gitu barukan can ekonomi ayeuna mah can di dunia ayeuna mah habu naon teh tina media sosial teh mah habu alah sabab naon tina HP teh urusan sajadah nepi ka urusan haram jadah aya dina HP komplit atau aplikasi hijau naranaekeun mah ya pulan aplikasi hijau teh naon Indra mah moal apa gaul ka dunia Allah di dinya teh sagala aya jeung nong nih 200.000 blok asal kau jeung nong resok 100 meter terdekat aya dekat mon eta teh naon aplikasi hijau udah di Jogja loh lamun bener man kadang-kadang nipu teh nipu mon eta si raja ge minang katipu apana kayak duitnya sasup di daguan eueuh nih eta deui gua ngadepean suka tuh di alam dunia memerlukan kumaha Indra matak cing hati-hati orang turun ke dunia loba gogoda kudu kuat imaleun we sanajan di sawarga idek liher jeung widadari anu geulis loba anu geulis turun ka dunya mah sajam ning geulis teh aduh Indra di Indri sawarga mah moal aya SPG gitu di sawarga mah moal aya sinen moal di dunya mah aya sinen lamun disamat ku sinen kudu nyawer lamun teu mau receh teh riweuh kitu Allah korban sinen korban bos lilis can kagoda ku penarina Allah nu mata kudu kuat oge Indra dalam dunia mah loba pisan romantika kahirupan leres gitu Indra nu mata kurang turun ka dunia ulah make wujud anu ieu sabab lamun make wujud anu ieu maka timbul picacapekeun beres kudah ge wujud anu mana wa urang merdeh kana asina Gusti Munajat kana kersana nu kawasa nah urang salin jenis pindah rupa ganti wujud beres maksudna sok kurang menekung Kahyang Maha Agung mujabrata Kahyang Maha Sukma sangkan sapamulut ginuran sapaneja tina kana sae wa mangga ungkul Indra parantos wa syaratna beresikeun hate ulaya gantar kakaita beres poloskeun leres poloskeun yen urang teh teu bisa naon-naon ya daya upaya teu daya jeung teu upaya angin kagungan numur beng alam beres sok malah mandar ijabah na pangeran manjing ka urang dua sae wa lajeng ieu ge Rasin Narada sareng Batra Indra menekung Kahyang Maha Agung mujabrata Kahyang Maha Sukma merdih kana asihna Gusti menta kana murahna nu maha kawasa sangkan sapamulut binuran sapanejatin kanan malih warni mindah rupa itu jaring carita dilandak kumamrat madugian malaras Sinandak kumamrat madugian malaras ngawat teka di kang linawi
kamar kaanginan. Ulir malam temeraping api saciduhing metu sakecaping nyata. Ieu dua ingsan narada sareng Batara Indra. Ijabahna pangeran tumerak ka saha wae anu memang manteng kahyang maha langgeng. Wasongkeun jiwana teu daya jeung teu upaya angin kurahmat sareng pitulung pangeran atuh ngadak-ngadak. Dua ingsan leungit diri anu sayakti ilang warna anu sanyata. Ngacang ngelek jadi dua denawa kayanana. Nuju yati nuju deni rasalin busana. Nuju yati nuju deni rasalin busana. Salin busana sapisan. Udang Indra. Uluh. Wah. Ya, geus loba ieu teh uwa anyir si uwa. Kehel wa jadi goreng patut kene maneh. Baiklah, wa buuk jadi jabrik ieu jeung wa. Luar biasa wa tah moal lain nu apaleun urang nyata ka alam dunya. Boro-boro hayang selfie jigana lamun uwa make beungeut ieu pirat kabeh. Geraheun wa di Bandung oge geuning nu make pocong selfie. Nya jelema ayeuna mah teu sieun pun kalaritu heueuh. Wah ya pengumumannya teh wa ye. Sikan naon kula. Ka Arifin umur 12 tahun baju hijau. Arin. Oh Arin punten. Ka Arin umur 12 tahun baju hijau kerudung ungu muda ditunggu di panggung. Neng Arin. Aya sok ditunggu di panggung Neng Arin. Beli pada kawul teh naon. Jadi urang tepungan wa hidupnya tawa Semar Badrana ya Kakang Semar. Urang penta si Cepot. Wah, tah ieu teh pasti geus nyebar ka mana-mana berita teh yang otipati jagat nata Raja Triloka. Leres. Ngan panginten napi ka Yudhistira pasti napi. Ngan keyakinan wa Yudhistira mah moal kaganggu kunaon-naon. Maksudna moal kaganggu ku omongan-omongan parentah-parentah dewa sapanjang teu cocok jeung ideologina. Kitu wa bener. Yakin wa teh ieu teh anu dipega hariwang teh salian ti dihalangan ku Kakang Semar, kaduana bakal dihalangan nyata ku Raja Amarta Yudhistira. Uluh. Atuh bakal turun mereunam jago-jago Pandawa. Heueuh. Tenang wabikeun kabilah. Urusan Pandawa mah kabdi moal tilu korokan si Bima si Arjuna nakula Sedewa. Hah? Gatot Kaca moal tilu gorokan tenang aya abdi wa. Kok jadi ayahnya semohon baheula mah jeger sentul teh abdi teh. Jeger dawan teh abdi kan. Syukur. Tah pikeun batur supaya enteng ke urang ngondang dedemit. Kitu wa bener. Munur maneh. Sae mangga. Si wa jadi goreng patut.
Perasaan kasih berebut mana juga alpukat di sini. Jadi wing teh jadi alpukat wah, aduh. Kari ngagulaan meuah. Ulang ngondang dedemit sangkan eta dedemit teh bisa manggil para dendawa-dendawa. Oh saya mangga-mangga wah. Lacung. Iya Batara Narada nu parantos jadi dendawa ngagerowan dedemit Raja Jin nyata pikeun batur ieun Resin Rada kepayaning dewa ge Batara Indra pikeun ngajugjug nagara Amarta ka Kumaritis ngange aci gentra sewu kayaanana kinanda kumamrat madugia malara kinanda kumamrat madugia malaras ngawateka aci gentra sewu ngadak-ngadak deui wongkon anu tadina caang kadak-kadak jadi alem semu beureum ngawiskeun Raja Siluman Raja Najin datang ka ieu wewengkonnya tapi kenedunan uar umajak ieu Narada itu jaring carita anu tadina sasatuan recet manuk sasatuan disaradak iwali simpe jiga gaang katincak anungan saukur sora anjing leuweung babaung sora buek sora Korea sora gagak sora monyet mata aya da maklum ia datang dari siluman ngungku datan nirat tangan deman datan nirat tangan deman Rana wah juri gua kemana sia hei kadio Indra wah trauma wasien kunti wah kadio saha ngundang kaula Indra kadio aing geus goblok Indra wah Nete pasieun-sieun goblok teh. Teu anggeus-anggeus lakon teh. Datang sieun tidak. Trauma, wah trauma. Trauma naon? Jika pamajikan Nabi kitu bisa. Heeh. Tong sieun Indra tenang tong sieun. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Aya naon Maharaja. Kita kue nu serius goblok teh. Muringkak kudu punuh. Ya hei. Makhluk halus. Kaula
sanes makhluk halus. Kaula makhluk kasar. Kasar kumaha? Goblok. Wah, itu mah ngomong na kasar merenang. Aya naon Mahadewa. Iya, iya. Aya naon Mahadewa. Pangaggrawakca balaka. Kakaula. Alah punten pangbenerkeun. Wah, nah jurik tekiwa tenang. Wah, salah ngonang menawa cicing. Hari maneh ngaran saha? Ayeuna atuh baheula. Baheula keur hirup. Terhirup paran kaula. Ubro. Ubro. Nya. Ari ayeuna Nya anger we eta. Da can diganti. atuh nah makanya nu baheula jeung nu ayeuna Pan baheula mah hirup teh. hari ayeuna Jadi juri. jadi kieu ye. Oh muhun. Acan. Aya naon. Urwasalira. Ayeuna ngamkir kaula. Adapun deui. Aji Teh. wayahna kaula rek init nyaeta ka Marsapada. Bade ka mana? Ka Marsapada. Bade naon kamar capada. Ilmu aja mawa eho sorangan goblok. Nyaeta kaula terek nyokot hiji jelema anu ngaranna Astajiga. Hah? Astajiga. Astrajiga. Tuluy naon hubunganana jeung kaula? Eueuh hubungan. Ngan kaula teh menta batur-batur anjeun pikeun batur kaula nyata ka Marsapada. Apa? Menta batur. Oh mang. Naon buruhna keur kaula? Buruhna kur ka anjeun kaula anjeun ke dibere buruh ku kala sakahayang anjeun. Alhamdulillah. Ngajurik alhamdulillah teh. Da kapungkurna abdi agama Islam. Diburuhan ke ku kaula. Sae mangga. Bejaan para dendawa-dendawa anu manut ka anjeun. Sae. Mahadewa. Dupi anjeun saha ngaranna? Kaula teh nyaeta Ulah batara narada manya. ngaran kaula teh nyaeta Kala Kamurka. Kalaka murka. Bener. Wow. Berarti resep karena kemurkaan. Bener. Ke ari maneh baheula maot teh kunaon? Baheula kaula mau teh kageleng. Kageleng naon? Kareta api. Dulu itu dramatis. Jadi maneh teh keur Di jalan. di jalan naon? Kareta. Kareta naon? Kareta malam. Jugi jogi jugi jogi jugi jog. Goblok ieu teh jurig dina bener kieu teh. Jadi anjeun teh keur dihuk dina kareta. Keur naon? Keur wudud. Kageleng kareta api. Kareta api naon? Wus.
kereta api wus nya paneta mah ayeuna oh poho berarti tapi mah pae poho deui